kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiranan urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang onam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik na ialah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi-demokrasikeun nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae, guys. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi para ruasa. Kangjeng Nabi nanya kunaon make paruasa cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hakbatan anjeun. Lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura. Memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura.
bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi lawaistu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9 lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula rek puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus teu kungsi puasa tasua ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endeg puasa tanggal 9 mantat urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyieun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyah ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepen lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gitunya nadi dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanya tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cek kana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah.
Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gedena pohara engke dikunjungi ti berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa hiji datang tanggal 10 lajenna moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku harija teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teh lalap 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah teh endeuk moal keneh bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan ngarasa kolot itu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aya nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang na bisa ikhlas na beuki tinggi ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna ke tanggal 10 disebut lebaran yatim deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10 bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatahu saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung trik poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sanatahu sataun eta ujianana lalu asa bae
pokoknya lamun urang nyen ke Jembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae teh ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere. Ieu bakalna sataun eta dibere ka Jembaran bae, terutama Jembar hate. Ikan nu hese ge Jembar hate. Mobil boga, pemajikan boga, hate ngulunut bae. Mana teh hese teh kos kitu eta. Hese teh wae. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah Jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi sabalik teh aya nu boga duit boga duit tapi teu Jembar-Jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model, tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok, tapi aya bae jang dahar, aya jang inum, aya jang pake, aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seuri keur eueuh seuri kitu keneh anakna. Masya Allah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah eueuh mangpaatna kos kitu mending maca sholawat deh tiis kana hate bae ya Allah ya Rabbi. Aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk tisusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah. Ya dunia mah geus dibagi ya ku Gusti, ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah. Masya Allah. Asana teh hujan ge tarariis. Masya Allah, jajantung tiis teh sajantung. Ieu mah lain pan. Kapan geus balik? Karena jam 1 we geus balik ku mana bobonangan. Mana kempes ban. Ka ditu deui. Idek mandi, itu kudu mandi lah. Kuda gitu mandi, kenceng lompatna. Sial, jak salah kira. Idek dah. Geus asak sangu, geus ada di tuh di warung. Geus kudu di imah-imah, kerenangan duit sing khusuk. Waduh. Salah kira aja ngalamun. Baik, aing boga pemajikan ku kieu-kieu teuing. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetepan seneb eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak. Alhamdulillah. Jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah. Siap ente dibawa sugih. Ngalamun nyana. Pan Kang ngomong gitu sih. Batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah. Susah makan eukeur. Mun ke sugih siap tante. Oh, jatuh. Kakak susah, neng susah. Itu teh kudu ditanya dibawa susah mah. Ya Allah ya Rabbi, aya bae. Nah, urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura.
geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe kene gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senen geus bagian ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabaya nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senen mah wayahna 10 Asyura mah tamah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cek pamajikan jang ke poe Senen buruk atuh geus ti kuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia makar cerita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiaya na indungna. Efek penganiayaan indungna ima ku dicarekan indungna wa ima ku dipepe ditenggal indungna wa ima diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atawa ku obat diobat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi mendak dokter sok hati-hati sedang hamil ya teh diberi obat sebab besi engke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ieu kan tadi teh ya dijelaskeun bahwa il janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wahia gurate abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba au amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amat kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha rebu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teh dibere dahar teh dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku
la ilaha illallah. Tetapi anehna urang onam jauh lah, nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat, kos gitulah jalur politik. Nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik, na iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah kusbab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokkan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai. Lain lalagaan Kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang. Maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu. Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya Allah alam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres kene masih diberi. Biasana orang membutuhkan 2 liter, nyana diberi 1/4 liter 1 hari minum. Gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3, nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu kaluar Mesir, nu kaluar ke Eropa. Nah, termasuk nu ke Amerika. Panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah, nyana kerja sama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa, jara di Yahudi ngedukung adalah Israel.
Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong atuh kabehan nyaho tamang geus. Pasti taya tinggal orang pa bisa-bisa nyalametkeun diri selantaran moal kebal orang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri orang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak orang didik, anak orang lain lalagaan serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil. Cenah aya di ditu kiai digolkan. Ih teman-teman kiai gede. Ragag ditanggal caringin teh tigesle. Ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gusti udang-udang. Acur sia. Ngiuhan di Golkar acur inting-intingan. Pancena kiai kitu aman masuk wae geus. Ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat. Kena tobat. Lah cenah aing mendek balik bae. Jor siap balik ka ditu. Haji hudang oh eta orang jelemana. Heran teu daek tobat jelema asa bener bae. Mun kukula dijabarkeun pasti kayahoan salahna tapi teu daek ngaku, teu daek ganje. Tah kieu can kabere bae cenah kieu bah. Geus kieu bae. Bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal. Tetep duitna mah dicokot teh hook. Aja di dahar, barabkeun ka kotok hap. Aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing. Udah beres kabeh. Inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur. Mun cara orai jadi orai koros. Nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros, ngegel huntu umplak. Pokoknya asal kiai ka Golkar geus kos kitu, bae geus pokona. Asal kiai ka Golkar kitu, bae geus pokona. Ye, cenah ieu mah kiai hebat jasa, deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu, bae geus pokona. Asal kiai asup ka Golkar. Sering amat cenah kiai supaya tobat. Majelis gede eueus ya, pondok 2 tingkat eueus ya. Teu karasa eta ku kiai, berarti di jerona aya kasalahan. Sakali deui asal kiai ka Golkar. Cenah kiai bangun harengeusna aing karunya. Bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar. Ka mana tuh ka PDI? Sugan dan teu pede betah deui ngagadil. Aduh Gusti Allah lagu. Yeuh batur urang asal kiai ka Golkar bas teu bisa nyebut cau-cau. Ieu mah cau. Kiai bolon. Asal kiai ka Golkar ieu ngaji naon sih ieu? Bulan Muharram masalahna ya. Aduh, hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama. Ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus eueuh nu ngaji, pondokna bagus eueuh nu ngaji, naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji. Kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar blon
Jepan kiai kita emang kitu bae. Maksudna supaya sadar. Ya agama acak-acak di agama. Coba contohan cenah kiai, loba jasa. Mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu kagolkan. Wahia Abdul, abid jadi kagolkar ya. Hari guru eta hamba wamatun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nusok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu moal beres jang nicegas nu mana tawalan sabelah aib ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana hidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah iya jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca bohong hebat jasa kiai muina ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kuboyan hoil fasal mungpal teka rasa kugu jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ita'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun ku urang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khotib nu mantap khotib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jana teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan kita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ka jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta masa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khotib ba innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus
eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam. Duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah. Umumkeun ku sia Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah deui poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit kan? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya bae. Geus moal menang ganjaran si Haji lah. Wala sahur nurutkan jegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot tikun kolot nama ngan encan katarajangan ku panyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakaran cekene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus pamarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring di mana? Kotok meureun tah mah. Dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon. Nepikeun mah kos kitu tah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, je. Eta pikun eta kos kitu. Eta ulah kos kitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Ieu keur carita Abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari kieu ceng kolot kalapa teh kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mentak disebut kolot kalapa tuh mentak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cek neng teh sudah teh loba minyakan main buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan mah kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mentak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan hees ge masalah yo kieu tah bantu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan hees tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan SG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus ieu sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh mah doa ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah cenah
Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang giro nisausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampe na dina harga nyampe na giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK ieu ngaji kieu jadi 5 nyampe ka dijah masalah menteke fafil huril busim roki qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegak per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan aya sarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsinan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diatna separo per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 berapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna upadi mah kudu bayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malaya kajen ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat teh maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abdina kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran badampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turut teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksud rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana kieu haki-haki beres nunggu isukan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajigana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajigana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dage kolot lah kieu bae di dinya di nu urut aki-aki teh eta jadi ka hiji Pak geus bae beres
Besok-besok berangkat ke dokter. Mana bu air seninya? Teu inget ieu dikihan ku nyana. Ini nggak hiji. Di sini dok air seninya diperiksa. Barang diperiksa, saya kaget cek dokter. Kenapa? Suami Anda hamil ini. Dari mana jalannya ya? Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah, ini ada apa ini? Sama majikan sial cek kiai merenana. Dadok gak jangan dimasalahkan, lo pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh, itu malain nyaina nu pikun apa majikan, tahu nu pikun. Kayak geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ki sakit teh. Den bae di. Ai ditu da lain diadap di luhur meja. Pamajikanna haus diinum. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Torek ceki salaki. Obat torek eta nu torek-torek cager eta kitu. Mun teu cager tambah torek. Falil akdi ibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus harga. Nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala aqilatil jani ka aqilah asobah jani. Wakila cek sagol inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid aya faktor kesengajaan menganiaya jeung sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab.